Didinya mah anggar. Lamun ka dieu teh ngariweukeun we terus. Ampun. Aduh, naon? Pan di dieu. Naon di dieu naon? Dulu di dieu beli teh botol. Heeh. Dibere teh kotak nah. Teh kotak mah ieu teh teh botol maksudna naon? Kuna mah teh botol, kuna aya botolan. Heeh, pan ieu oge sarua tulisanna mah teh botol. Jadi kumaha? Itu budak kaya saceurik. Heuh, jadi kumaha ieu? Mau jadi urang mah. Nah, mau jadi. Da budakna hayang teh botol. Teh botol. Diberen kotak. Heeh, pan ieu teh teh botol ngaranna jadi kumaha? Mau jadi balikeun deui duitna. Kebalik pisan barang beuli teh. Mau jadi tuh Usaha ceurik. ieu meulina bieu. Budak Kenaha atuh lain ku sorangan didinya mah anggar. Lamun ka dieu teh ngariweukeun we terus. Ampun. Nyitahan budak tempo salah aing nu diriweukeunana. Ieu teh teh botol ngaranna teh tulisanna teh. Nya. Nah atuh kotak di mana? Kotak mah pedah kotak. Itu budak ceurik karunya. Budak ceurik karung. Jadi kumaha ieu? Pulangkeun deui duitna rek beulina di ditu Tara ah. balik Di warung si pisan. Abang. Aing mah. Tah duitna tah. Bawa. Ieu tara balik Ayo, barang beulina teh. Tong balik ka dieu deui ah. Sieur aing mah. Jadi kieu teh botol, sebut teh kotak kisuk-kisuk keneh teh. Aing geus kalieur nu meuli